Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, la ilaha illallah, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azima wa atubu ilaih. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat, terutama ka para alim ulama anu jembar ku pangabisa, terutami deui ka para kiai anu sugih ku pangarti, oge ka sadayana santri-santriwati anu nuju tolab ilmi. Insyaallah sadayana dimulyakeun ku Gusti anu Maha Suci. Pangluhung kolbu kajembaran manah, puji anu jadi panghias ati lir ibarat kembang melati. Jatining cinta anu sajati anu jadi bubuka dina ieu ngaji. Mangga urang sanggakeun puji kajat Allah anu Maha Suci anu parantos ngadegeun langit sinareng bumi. Puja anu jadi panghias kata lir ibarat kembang cempaka, ciri rasa anu ngancik di dada umat manusia. Dina deunget anu ayeuna urang sanggakeun puja kajat Allah anu Maha Kawasa anu parantos nyiptakeun alam dunia sinareng eusina. Syukur anu jadi figur kana ieu catur lir ibarat kembang bungur anu luhur. Mangga urang sanggakeun kajat Allah anu Maha Ghafur anu parantos masihan nikmat umur. Teka selip-selip dina ati, teka selap-selap dina rasa. Shalawat miwah salam mudah-mudahan teras dikocor golontorkeun ka manusia, panutan urang sadayana manusia anu paling sampurna akhlakna, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabiin atba'ut tabiin, oge ka sadaya umatna, kalabat urang sadayana anu pamudah-mudahan ngingingkeun syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.